Hidup ka mana nya euy? Iya, ka dieu. Nyanyi dulu. Nang ni tompak tuh jos jos. Jos. Iya, hep. Bak ini jos josan, bak ini jos jos. Deng 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 pak ini deng deng deng. Sia jos. Bang bang deng. Jos jos, bak ini jos. Ini jos. Bak ini jos jos. Ini jos. Jos. Deng jos. Sep, naon atuh? Nitip motor heuh. Minta usaha. Sudit. Mana ke mana? Urang ka hareup heula. Embung aku mana? Moal ku urang sakedeung. Teuing ah. Sakedeung. Embung teuing ah bawa ke sakedeung isia. Embung. Sia. Urang ka sibuk. Sakedeung. Embung. Bawa kemana ke Sudinkeun? Sakedeung. Sia. Sakedeung. Kunyuk aing mah ketitipan motor batur deh. Yang orang tikar iya keren nongki santai. Titipan motor batur ke leungit kumaha? Ya, anjing titipan motor batur teh sing leungit anjing kumaha nya. Telepon si Udina cing. Halo? Halo? Aya naon, Sep? Iya, Din, si Idut tepuguh-puguh jo nitipkeun motor ka urang. Urang keur sibuk ieu teh. Sok gubug gue motorna ke dieu. Pangmawakeun katen urangkeun. Terus ieu motor urang kumaha mah disimpen di dieu? Manya urang nganterkeun motor maneh motor urang disimpen di dieu. Kayak nu mau katuh ah. Sok gubug gue motor urang. Kayak atuh di bensinan ku urang di ongkosan. Heuh atuh ai di ongkosan mah urang ngadek kadinya heuh. Kurang dianterkeun ayeuna. Yeuh motor teh yeuh. Nuhun atuh nya. Nah duitna di tap ku urang. Sok. Naon nomborna? Yeuh. Scan. Kayak di tap ku urang. Nuhun nya. Si Idut nggawekeun pisan atuh da tong nganturkeun nya urang teh keur sibuk. Keur nongkrong. Aduh anjing. Alah, mana motor urang itu euy. Aing meleungit. Motor hijina deui. Aduh anjing si mamang ngambek. Kunyuk motor teh leungit. Hijina deui deh. Nang meuli mahal. 8 juta Aing mah deui Si Udin kudu tanggung jawab susulan geura. Mana tanggung jawab. Kunaon maneh? Motor urang leungit gara-gara mikeun motor maneh atuh si mamang ngambek Nah, jadi ka urang. Tanggung jawab atuh ingat. Nyante atuh. Tanggung jawab atuh geus di ongkosan. Nah, ada ongkos kana kayak setengah. Teu ingat tanggung jawab atuh ingat. Nya teuing eta mah lain salah urang nya maneh meureun. Teu ingat geus bikin motor heula maneh di si Idut da buru-buru. Geus we teh eta mah urang peangan ayo jeung urang. Yuk. Maneh dari lu kapanggih nya. Ribet. Bro, sok. Maneh dah mah nganterkeun motor maneh. Aja gitu nya. Aja di ka urang. Gara-gara maneh dah aing mah nganterkeun motor maneh motor aing leungit da teuing si Idut sok itu ka urang
urang itu nya depan ya keur eueuh duit teh mana masuk nyalakeun mana mah urang ge kamari teh teh keur menang 8 juta jadi ka urang anjing udah urang kudu motor mana teuing keur nyalakeun ge teh mah teh aman teh aman tuh urang terangan urang kayak ngambek atuh bae we da maneh nanya udah mending kudu tanggung jawab nah gara-gara ngader motor kan ieu ieu motor orang leungit teuing keur nyalakeun aing mah kicuan nya ieu ka mana neangan ayeuna neangan ada jalan teuy geus lieur kieu aing tadi bolak-balik anjing lieur sia dapat ka mana geus eureun di dieu eureun tadi dinya eureun atuh ayo neangan ka mana deui ieu heuting lieur urang oge maneh da anjing usahakeun maneh atuh da dah mikir motor ieu atuh da itu motor ulang itu mana ulang itu tuh tak iya tan anak anjing sok si atuh buru siap pegat mana aing pegat sok jadi aing mah udah gue udah ga ayo burukeun naik sok buru burukeun leguk sia da udah hese aduh teh aing naik guys kalem atuh sabar buru sok ayo ayo buru pusing keburu hilang jejak ku beunang mah heuh sok buru ieu lah udah buru atuh udah ke kunyu tuh kunyu buru atuh udah sini yang aja buru oh ya ada kemana tenang udah ke saya sama urang ini motor babaturan api motor urang leungit tuh ini motor babaturan api tuh plat nage 55 turun mana menang saha itu motor iya Pak iya urang menang babaturan urang kali itu bawa mana mau sagata motor urang sok kayu sia teu lah diajarkan ku saha ieu diajarkan saha untung din aya maneh din untung masih jalung geus leungit matakna maneh ulah umbak ambek panda urang geus nyimpen nganterkeun motor maneh teuing din lamun maneh teh siga nama ieu teh si jalu teh cilaka untung keneh we atuh kapanggih lamun teu kapanggih mah urang mau bisa balik atuh Sopi ka mana ka dieu deu amar ka dieu mah aduh tah jangar kieu euy hulu urang naon pik urang dieu aduh jangar kieu hulu lieur kunaon jangar kunaon kunaon urang ge tadi digebugan ku si Udin teh naon ngajual motor ka urang tapi motorna dibawa deui jiga nu lieur si Udin mah nah dibawa deui mah teuing budak teh rada lieur keur mah urang ieu digebugan motor meuli 3,5 juta urang sesuatu kalau ieu aing jangar kieu geus bae jangar aduh yang tuh cuma gitu jangar kieu urang digebugan kacau iya mau dibawa dah budak ieu teh ngajual motor ka urang tapi motorna dibawa deui halo kumaha din ieu pik euy urang rek ngajual motor bae lah 3 juta mah motor repo teman edek mah cokot di sisi jalan aya motor mama aduh memang tarik teuing hargana kababaturan teh sok lah 2,5 juta urang di Indonesia ayeuna ke kadep ieu lain anu repona nu step gantung warna biru lain keur aya di sisi jalan eta tapi urang tidak boleh kan
Ada eta motor nu batur lain nu maneh Udin. Asli nu urang. So gue duitna TF-keun ka nomor urang. Benar nu maneh itu Udin motor. Sok atuh ai hayang di TF mah. Berarti maneh mau jadi cash mah. Geus kurang ayeuna eudeuk ka konter heula, eudeuk neepkeun ka maneh. Heeh sok. Eta we atuh bawa motorna di sisi jalan tempat nangkring. Oke di urang dibawa ayeuna motorna. Tah ieu motorna. Oh jadi mana Udin anu ngajual motor urang teh? Oh jadi mana pelakuna kunyuk ngajual motor urang teh? So gara bugan lah. Ayo mending lu urang, mau tinggal bugan urang.